Mang, hayu cenek seup. Mau tulus jai lah. Awak emang nage dengerin nah. Lah hayu we, ke ku aja di jalan pamulikeun Royko, ke ngeunah geura Mang. Lain gitu maksudna supan, lalinu atuh. Rabuan saha dihampelas. Budak kerempang kemana taek teh ya. Lain ari si Gejul teh normal kitu nya. Maksudna? Padahal teh kawin-kawin teh boga awewe deui. Atuh can aya jodohna we meureun bi. Lain bibi kumaha eta bisa nyimpulkeun bahwa si Gejul henteu normal. Alasanna naon cing? Lain padahal mun lalaki normal mah pun bubuligir mun sok kumaha kitu geuning. Iraha si Gejul ningali nu bubuligir ha? Kan di imah bibi nempo kabel bubuligir. Tapi si Gejul mah teh daek noel-noel acan geura. Atuh modar bi si Gejul noel kabel buligir mah. Ih. Parah ieu anjir bibi aing. Sugan aing naon ngomong ieu tadi. Ampun teuing. Bi cek abdi mah nya. Si Gejul mah normal bi cek abdi mah. Ngan iya bibi aing ya guys nya. Bi aing teuing kapinaon ieu anjir ka kabel buligir. Korslet kieu anjir ieu pikiranna bibi aing ampun teuing. Boga bibi kieu-kieu teuing aing mah. Yuk, main berita teu? Berita naon bi? Eta nih keretakan rumah tangga di Indonesia kok makin meningkat. Punya. Tapi dah naonnya bi gak gitu. Eta we gara-gara maju di online. Udah mah mun retak mah kayak di dempul we ada ieu grabi. Heueuh nya, kuno drop panjat teh Jul. Sigana leuwih hade bi.